wabarakatuh. Sampurasun. Pilujeng enjing pamirsa, pilujeng patepang deui dina pidangan anu tangtosna dianti-anti ku wargi Jawa Barat. Nyaeta Warta Sunda edisi Kemis kaping 20 September 2018 disarengan ku simkuring pun Citrawati. Aya sababaraha warta anu baris kapidangkeun dina danget ieu. Di antawisna ngabuburit jeung dinosaurus. Dino Show, salah sahiji tempat pintonan dinosaurus di Bekasi, ayeuna jadi pangjugjugan balarea ka asup pangjugjugan pikeun ngabuburit. Di ieu tempat nu ngadongdona meunang pangaweruh anu mundel ngeunaan dinosaurus. Pikansepeun kitu pisan wahana Dino Show di hiji mall di Bekasi teh. Teu kudu heran mun eta pintonan teu woleh haneuteun ku nu lalajo. Utamana barudak bari diaping ku kolot-kolotna. Pintonan Dino Show teh nyaeta pintonan ngeunaan dinosaurus sato purba nu geus musnah ti alam dunya. Pintonanana daria pisan. Sajaba ti lantaran wangun dinosaurusna meh sarimbak jeung aslina, ogi lantaran dirojong ku sound efek nu mata kookkeun. Sally jeung Risma, warga Bekasi ngaku, lalajo dinosaurus teh haresep kacidak. Pangna kitu teh dumeh dinosaurusna teu beda ti gambaran nu aya dina sawatara film. Antarana bisa seuri, baeud, bungah, sedih jeung sajabana. Eta sababna mun aya waktu manehna sok ngahaja lalajo bari sakalian ngabuburit. Mun taya harungan mah, eta pintonan teh bakal aya di Bekasi tepi ka tanggal 15 Juli nu bakal datang. Adirana Sunda TV ngawartakeun. Pamirsa, warta anu nembe mangrupa informasi pamungkas dina pidangan warta dinten ieu. Aya saur ti sepuh urang, kacai jadi saleuwi, kadarat jadi salebak. Mugia janten lenyepaneun pikeun urang sadaya. Ngawakilan Ais Pangampih, simkuring pun Citrawati, sejak amit mungkur, amit mundur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.